cara menang-menang Gusti Patengah Timira Patengah Timira kaget Timira hamidangan hamidangan Semar Badrana yang ngahulang ngaraga menang aya anak di mana ayana jang sami jisim abregi henteu terang duka di mana ngopi ngoge nembe kaula nun pangresa juragan ya lamun teu apal barengan aing milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul aing sumpah lukut naon nagara wilubu hideung jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can pangih aing mawa kamulang uluh pika kitu eta kadulur teh kawin pika kitu sabilulungan anak panawa teh eta ngarojongna teh kabeh turutan lain jeung dulur nah ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mu puas jeung kalah bogoh deui ka majikan lanceuk teh sia mah deui batur mah sini rojong sini duku jadi teu apa mar henteu nun what nah maneh apa teu bujang bulan bujang hinga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan nguping oge neme abi teh Pulang hari maneh apa dawa abdi pulang iya apa cucungik siapa teh apa naon teh kade ulah heureuy lalawara teh kitu teh keur bingung ulah diheureuyan keur serius aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh ulah banyol kade lalawara nyaho ti mana sia teh dawala ulah karep sia ai sia apa teh apa naon keun apa weUluh, lalawara teh sia teh. Hayang dijejeg sia mah. Lalawara teh. Pida sia, pida. Modaran ya ganti ayeuna keneh Dumanda. Jeung apal teh. Sae pulang. Hayang ditenteg cingirna we sia teh. Punten atuh kapengkeran. Cing tanggung jawab sia. Tah eta deuleu. Sangat sungut teh sangat naleuweung moal leuwih sangat tibatan sungut nu mata ulah saomong-omongna deuleu ulah lalawara balik semaka pihatur diuk punten kapeng sok ti ayeuna keneh we gan idek dek banyol sia teh mah potongkeun ngan jujungik negara dawala ulah hampura ieu lain banyo lamun maneh banyo tingalikeun mamalana tah ceuk aing oge sia doraka aya teh merat doraka ti aing kieu teh lamun heureuy sia dipaehan wae ayeuna we paehanana kan cuman da moal apaleun moal bari oge da pasti moal apaleun nya kan kadunya teh heula keneh aing menya aing teh nyaho sia nyaho sanajan atuh da akapang heula napa naik pangalaman mah beda-beda lupa pengalaman hirup dina seni teh heula aing
nyaritakeun teu ngiem ceuli teu ngiem panon aing nyaritakeun apa sumuhun bener siapa hatenana kula lalawora sia cek aing oge podaran sia Eta ku nyanyahoanan lain naon. lamun maneh apa di mana ayana ai di mana mah duka kula iya sok sia sok ngomong sia Dolos di korong. dan cek abdi oge totongkeun ngajagaan dengkul ka jeung da Sunut. ngomong sia atuh da tek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah Sunut memuncangan anak. jawab di mana nah mah duka ai bieu nyaritakeun apa apa naonana sia teh abdi mah apa teh kanu apaleun oh jadi aya nu apaleun aya kulan saha aya di dieu lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok teh nyokeun aing mah sia nya ge sia hareupeun bapak ku aing mah hareupeun dudungan ku aing dari pencit kuriling sia Bakat ku sieun. Ya bedog nanti abdi. gan Iya. bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek jurig sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang Naik irung segede emer kan. Apa? jadi aya nu apaleun aya nu apaleun persis lamun teu ngaku tengeulan pagan alah sia aya ngisi nge kita ini sok luas si monyong mah teh Deui sia eta mah. nyilakakeun baturna teh Luas eta benar. di mana jelemana teu kedah dipilarian aya di dieu kan tuh nyalukan Ada. Mati ka akang. aing teu ngeunah hate itu wala maneh yang udud lah teu beuki udud Edak. Geus eureun. cete dola dewek boga cengcelengan dola bisa rek dipurak Aduh. geus 7 kali 5.000 euy Ya. di usiana ge Di pura kosong. cengcelengan Sabaraha jumlahna teh? gara sok 7 kali 5.000 sawalah dola 50. Ya, 11.000. oh 1,5 juta meureun oh iya heeh mau dibikeun Lebar gede mah bener. Eta ngadenge juta. gede teuing meureun lebar Ngadenge juta na bener teh. usi gareng disumputkeun cengcelengan ge euy Sebutkeun Ah. di Pak. ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh 1,5 juta leuwih bisa jadi ya leungit ketang cengcelengan lagi euy Sebutkeun ku si gareng di balong bener. saha nu apaleun ulah nu apaleun lah pun bapak kula uluh tah nya nu apaleun teh ieu tah yakeun antep jadi kakayak euy Biasa ngendoraka sia wala teh biasa gemplong bener. bapak maneh apaleun ulah sumun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan paksa Aisyah nah naon sia teh tong disumput-sumput ya teh dunjungan teu bingung Mun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai. lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai cuman aki-aki gitu mah nyumputkeun ilmu Tara mandi mah tak hideung gitu teh. Kok bener teh teh wala sing jeger kumaha dongengna aya dongengna mah kapungkur dah Berbudak. abdi wangsul ngarona aya nu gegelenengan si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan da di kamar nya si eta mah tega ngintip kolot murukana moal duraka hese ngara syarat eta dileuk Apa kuy? aya gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor dah sempon. bari muka kitab Dijireun ucing.
nya digigireun ucing tuluy mak cenah ieu tingali tah ieu buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun situs tah ieu cenah tah anu kakuping teh tadi tiagan naon abdi ge inget make jeung aya kereta emas kereta binarom aya papajangan emas aya muning eta teh kacarioskeun tak kitu tasaur pun bapak teh harita waktu sareng emak tak ieu teh cenah di mana dunungan urang bade diistrenan nikah ieu urang pake kitu oge lamun dipundut bener sia iraha teteh sia teh tong sok kitu Yang seberapa tahun ka tukang aya meureun 30 tahun ka tukang mah dunungan keur bingung bener dawala mar ulah yan laras nur dawala ngong nun dawala kadelar nyebut mio sawang suna kula kadelar nyebut mio kadeler sia ini wah sokot hayang naon maneh motor mio wah beres ala nya kapungkur abdi ge pahlawan keberangan aya wae aya wae pahlawan kaberangannya heeh diungakam cokot tawala kitu euy keun ku dewek kreditna doh lain ngeredit pamere pamere apa sih mah teu bisa ngerem wae teu bisa ngerem juga nuhun dawala mar di mana mar engal saurkeun saurkeun abatos ka dulu nah sia teh tong sia teh sok buru-buru mangga eta teh teh kuring mah kieu pisan atuh ngadenge yang penting ekses teh da bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu nya wah harta karun teh oh tah di Gunung Tilu aya ya kabangsa situs-situs teh benerna mah nya neangan tah geura nu ngajagaan teh toha gitu mar ulah di mana mar wah di mana wah leisure mangga ID priyogikeun maseu eta aya tukang hias teh saha wa oh mar ulah tukang hias teh saha cing tukang hias warga moal aya di dunya masieun eta teh tukang ngahiasan widadari tu gede Ih, mun ayeuna mah tukang hias selebritis widadari sumuhun waduh kumaha aing nitahna ka dewa atau ku agan di piwarang nama usaha sawios ku abdi ku si Semar dewa dipenta dititah sumuhun dijemput ku aing entong kana cenah ari ini sorangan wah aya kitu cenah arangkat teh aduh cenah tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari sumuhun alah selebriti wungkul atuh wah nyoh atuh akang masih dah nu ngahiasan dewek sele cau akang kadang dora dihias gitu ai eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten saha anu sarupa jeung si Arjuna Dewa Kamajaya Dewa Kamajaya sumuhun ieu anya bapak kumaha nitahna aing ka dewa sawios ku si abdi urang piwarang sawios ku si abdi urang titah
di ongkosan oge sumpingnya lira gerak Aya kitu. Waduh. Pangaruh daya kitu kolot. Aya tanu sarupa jeung si Mayang Arum. garwana nyaeta Dewi Ratih Dewi Rati. nyon bapak mah kawuhanana Wah, lain gaul nama bener kaluhur. oh Gaul nama kaluhur. gaul karuhurna bapak mah deuleu Percaya. Eta kapat ke si Badaru kapat anu tanpa dikapatkeun ku jalma. sagala rupi anu diperyogikeun ku agan di sawarga ayana sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna Waduh, nuhun mah. Gamelan non teh gamelan Pakeun. gamelan silokananta teh sareng si Nena Dewi Saroni Saroni nu geulis geuningan. ageuna anu rek kaul iya cucut Ibu cucu. Cucu Ari Saputra. Dewi Cucu Setiawati Ari Ari kapat ke si Badaru bedil karantaka. di itu di sawarga mung aya anu misah Di mana? ta eta mah anu misah teh kareta binarom Kareta emas. kareta emas Di mana? ta eta mah sanes di sawarga eta mah di Waringin Pitu Waringin Pitu. ayat tangkat saringin ngajajar 7 ta eta sirina Di mana? palih kiduleun Tegaramat Kapanasan kapalih wetan Tegaramat Kapanasan ta eta Waringin Pitu di dinya Tete nemrak. henteu moal nemrak seun aya nu ngajagana Saha? kalawin Sagni we tepangan ada eta anu gageugeuheuna teh makhluk nu kararitu we makhluk nu parorenges. moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu Nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon. padahal eta teh jalmi penting wungkul seuh. Ngan teu katawis. Keun bae lamun ku aing dicokot. Tah ku agan canak Kumaha cara mangihkeunana? pang penang ke oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisim abdi begitu Nya Cuk Semar gitu. sumuhun Nuhun man. wartoskeun cek abdi gitu aku Sabok sia we. Sabok sia. obo pangaruh Kang mah. Cek Haji Semar Suteja. lah Purmio teh kaing teh mere Ada Kang mah. Tara perhatikeun. wios abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh Tulis pengajeng-ajeng. pokona mah di arulem CS abdi wah Iya. Beres nama. tah papajangan mah di kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton Bali Merkucukona ka kaindran tebih Tapi Sawios putra Gatot Kaca bade kaul wa. Apana eta teh? Kacanakna teh ku jalma 1000. sumuhun Tapi Gatot Kaca rek kaul dik dibawa ku sorangan. uluh mangga iker sama Kumaha kaula ka sawargana? sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu
pemberontak nate Sinaga Percona kabungul. Kok saya jasa. Leres. Saya tulisan ini. Tah, lamun munding mah cokot ku si lain. Di mana aja teh? Di Tegara mat kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima. Tah, ti waringin pitu teh ngeta tadi dinya aya Tegalan. Pangihan anu ngangona si Dadung Dawuk. Munding na 100. Kumaha ceuk abdi teh? Pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuk ceuk dewek begitu, ku dewek. Bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu. Sabaraha ratus tahun bapak eta nyimpen munding di dinya. Aya meureun kana 300 tahun mah. Sabaraha hiji 100. Atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna. Da jaluk wungkul kabeh oge. Amuing. Tegap lempucu si aki-aki. Urang mamake bikang atunya. Na teh nyaho ekonomi. 300 tahun baru jadi. Coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50, jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ayeuna. Bari Belegugna kerting otak udang. Bari 300 tahun. Lain munding samanea jang. Nah, aki-aki nyiksa teh. Dan normal meureun munding oge hayang kieu. Cedan. Sarua dah. Daya nyawaan atuh. Aduh. Munding Kan ini. wae munding oge meureun da jelema. Nah, kurang ajar. Daya nyawaan. Sukuna barodas jang. Barodas sukuna. Sok pangihan. Hai abdi, hajar si laing. Siap atuh ai kitu Bapak. Lah, naon nyokot munding euy. Hah, ngan hanya kawe beu eta bapakna. Berewa kahayangnya. Hirup teh. 100 munding, ayeuna munding sabaraha euy? Munding Nya kana 10 juta we hiji. 10 juta. 10 juta kali 100 sabaraha? Wow. 100 juta. Lah, naon 10 juta kali 100 630. Wah, gede euy. Sia masa dijawab we. Saya dijawab saya makin baik. Baju gede. Lamun gitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro. Senadian bangsa jin, senadian sakti mandraguna aku horata wedine, aku tak lumampa segi. Wilujeng belah. Wah, beres ya. Sawieu sareng abdi we gan. Ya, Lah, naon pangampikeun lebueuk. Batur mah anis. Nah, atuh bueuk mah antep we cenah ngencar. Yes, ulah. Khawatir nah. Nyaah aing mah ka bueuk teh. Resep nempo beungeutna. Jika saka. Asa nempo potongan. Asa nempo si eutik keur. Resep cureleukna. Cureuleuh. Sok resep kandelekna. Alah. Resep bueuk dewek mengelea. Bae panggil jeung aing. Resep dikasih Tot, peut. Allah. Dikasih peut. Idit. Kaidran syafat papajangan. Tepi noda mah. Pada lumampa mar. Air rek tepungan dewa. Mangga sarang we sarang sisi abdi. Abdi mah bade langsung we ngabelesat ka sawarga Maniloka. Bade dedeuheus ka dewa. Nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum. Mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna. Ya, nuhun man. Mar, pot, tuturkeun aing. Geuning nyokot munding mah wetaneun. Waringin pitu. Sae. Tuturkeun. Sok Wah, sa. mau katuturkeun. Udah saarah. Mangga we agak dipayun. Tara mere jajan teh menjelema teh. Manjat teh. Aku tak lumampa. Gatot kaca kaul ka Paman Arjuna. Sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wa. Mangga teu langkung agan.
dewek merendek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng dewek menang tugas dadakan we ya Pak abdi gering ngapi-ngapikeun heula aya manuk entong sok aja soang tuh soang di mana sih teh soang saha urang ngapikeun ya dan ini tuh Raden Gatot Kaca bunga-bunga bunga amarwata suta dina manana doh ieu ge kalayan gilig pikeun lumampah ka kaindran moal mulih heula ka amarta nyaeta bade nyanak papajangan emas pelaminan bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Bayang Arum doh ieu ge watek wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samanea doh tiasa ngambah jomantara beres nanging saderengipun lumampah dateng ke Ganawiyati Gatot Kaca lajeng melirik busana opo busana Gatot Kaca busanane Gatot Kaca jamang masmur susun 3 sumping mas rineka hulur-hulur nganggem drasmara aja jamang susun 3 hingge gelung cupit si mewa prasta hucal kancana lajeng si mewa raksukan Kreanta Kusuma pengawasanipun oranana Braja ingkang tumawa hingge si mawa sinjang wasununa suasana wancit tengah cat boten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan saderengipun Gatot Kaca kagegandawiyati ngeprek soder marak ngibing sosoderan tindak gendingane pun macan-macanan sinjang kirut sejatining wayang manjat padang kang lumampah anu disebat perwira pahlawan satria andalan bangsa banteng benteng negara tegang pati lali jiwa bangsa ning guru sewu gajah mata satria jangan mundur mantra tekapati lawira
alungah longgo Eta longok. eta luar Guru iya sibuk kejamut tahu Satria bagaimana leret balik kalian longgo balik duh Cuma ras banget ya Akang. Udah. sarumanget pisan euy Nya wargi-wargina kuat. Juragan Gatot Kaca Nya sareng Rama na nepi ka sumanget. pakaulanana oge jelema 1000 Sumuhun. dek dielehkeun ku manehna Eta. lain eleh gelut tapi papajangan emas biasana kabawa ku jelema 1000 ieu mah ku nyalira Jadi 1000 tanaga jelema teh ku sorangan mah. gining teh nya Wah, nepi ka kitu tak ulang batur mah. Juragan Bima eta rayina rek nikah Juragan Arjuna nepi ka moal balik aing sahinga kareta binarom can ka bawah Sumuhun nepi ka sumanget ulan. Jangan ngadukung lagi. luar biasa Sumuhun. Wajib dicontoh teh ku urang ulan. nuturkeun Juragan Bima yakin moal kabeurik Moal. da puguh lempang manehna mah 10 lengkah aing salengkah manehna Saleka ka wah jauh tinggalina lagi ka. ah dek ngaso heula we di desa gedeungnya Mending di dinya we ngaso heula ah. Bambara. Udah piruan. Lantas dina kecap kundala. Tahanona. Sanes kalakuan kulare sakama-kama lain-lain daun awi lain-lain sebaca diri Baca dan di bagera. mapa payung anak-anak Anulah kahujanan. eta kumaha nulungan mama kumaha mantri barang ukuran nambahana kaewu Kang Haji Pepen Aya Haji Pepe. sok patung jadi bang Aya padudung katapa. sama gahadina pikir pohona ngan memenitan gernya bapak hajat ibu hajat nyaah ngan menitan aya kene si cucu Aya bang. mancawura paninengan Haji Dodi Aya Pak Haji Dodi. kiamat sosorangan Pak Haji Erwin. Aya. mancawura paninengan kiamat sosorangan dasar keur nandang tunggara masih teh tilik tumiplik kitu lain kieu lain
samungkeun Kang Deden si Babang. Tesangka keniat tesangka temalire nusatina hari kitu kumaha atuh Cung pacun-cun sugan teh tetep micinta Kang Haji Risma gening pegat duriatna geus hafal jang Deden si Babat sauran mere janji sanyana hore ukur ngabibita itu cenah iwang apa kena kanu hina ganya pauyut buset janji teu jeung buktina aya kan uyut buser aya Payuyut buser. jangan alen tentu kira waktu tepua munggaran matikeun ngajak rimita Aya Pak Andi si aya. aya tapi bukti nganyalahan ngan ukur pika nyerieun gede ngomong gedenya ada yang ulah katipu deui nu ngomong bujang dudung maka dia itu dikatapang najang aya keur gantina moal cara jeung anjeunna aturan jeung dena Granada nyarita arek ngabela garanya Pak Guru Aman geuniat ayangnya tanah kemana atuh kemana hayang panggih jeung anjeunna lamun kitu bau karena pasti pegat jangan bisa jeung aku makan neng dulu gunaon teu aya sumping Kang Ari aya halangan mata keseng ngajeng aya Pak Haji Apol Aya Pak. aya banginten salira pundung apa geus lawas teu patepang ya Akang bisa lanjeng Naon di Akang? dek kaul dewe kieu euy Aduh, kawan naon di oh Akang? jaipong sasidawala Oh, nya atuh sampai kapannya teh di Kuta Waringin teh ya semua Bapak Haji Saifuddin Pak Haji Saifuddin kali Ibu Hajah Euis dina raraga nikahkeun putrina semua
Neng Hajah Dian Hamdayani Baras Kabriptu Ahmad Gundar Permana Kandenan dinasna di Bogor yang murang kali jeung Sumuhun di Bogor putrana Kiai dede eta teh Ih, yang alah kibesan Sumuhun asidawala kaulan gitu jaipongan halus sakedeung gawe sagong sewang maka panganten jangakeun ka pacungcun tokoh silat aya Kang Dudung Katapang Kang Herdi sarangan wae sasarangan geningan denungan sasarangan orang sami-sami ngajung budaya bangsa dunungan
tutur keun tayo nama Hirup pamuntangan teh eta mah. apaan seniman jeung seniwati Ya seniman ngarakan cenah. ngaraketkeun duduluran dek jadi dulur kumaha ingat hianat mah teh nu aya mah deuleu kemang beureum buah buleud Naon maksudna kembang beureum buah buleud? kemang beureum teh kana pipaseaeun buah buleud kana peureup kitu teh Nah, ada teh nyiar-nyiar pipaseaeun. hayang riributan nih sama hirup teh Dengeuna teh ngadenge ribut teh berarti. teu malah likir pisan jelema Deing aya nama zaman. Bapak Haji Saifuddin kali Ibu Hajah Euis teh ieu teh lain waragad saeutik Wah, kikieuan teh moal meunang 3.200. dina raraga neuneun ka deudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka panganten Ka putrana ka putra putrina anu dialihkeun tina alam lalagasan kana alam merimitan nya atuh. dongakeun ku sia teh lain diheureuyan prioritaskeun sakitu sagala diasongkeun teh So. Nya. dimimiti tuangeun ududeun Ududeun leuteun kopi kopi. Na kurang kumaha? can aya gawe sia teh geus mutik trik Kakarek diuk dengan geus butik teh. kantong pinuh Neng Hajah Dian Hamdayani TK Bribtu Ahmad Gundar Permana Burukan teh. polisi teteh Polisi hayang ditangkap beres Berlin mah. hayang ditangkap sia teh Lain beri. sareng ramana ieu panganten pameget Yo. kiai teteh Kiai ongkoh di dinas pendidikan ongkoh eta teh can Bapak Kiai Haji Yayan Hanusa burukan teh. Bukan Bapak Haji Dodi aja rai-raina teh. Bapak Haji Ujang Suparno Anu hajat kamari Bapak Haji Wahyu Asep Wahyu Bapak Haji Asep Bos Lepis burukan teh. can ti Pak Haji Umar Cibuntu Cibuntu sarua eta oge Bos Lepis Bos Lepis merek Argo eta teh Jin Jin Rek mere hiji sewa mana teh. dek merek kadewek oge teteh Haji Umar teh kadewek ngancan sok burukan tuh batur mah geus wani jual meuli jin 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 dijualan. bolo jin teh. urang dia mah Rakti jin dijualan Dari jin Sok. eta lepis ieu mah. malah Pak Haji Umar mah teh Cibuntu cenah Bos Lepis teh munut lagu daun pulus Daun pulus tuh can Bapak ai Haji dewek ngahayang ngadenge lagu daun Sirawung acan keur dikarang heula. Eueuh aya ge daun kiri. nyieun ke mah Iya. Kerek nyeun surabung langit. can Pak Haji Dedi Suwarna sarjana hukum Sarjana hukum Pak Haji Adang Pak Haji Adang, Pak Haji Asep Wahyu Pak Haji Abdul Majid Pak Haji Erwin, Pak Haji Ikin Sodikin Murukan teh warga. Kang Haji Ocit tu Ciwidey aya Aya, Kang Dena Granada TMM aya, anu nyoting anu wah foto foto. Nyiar Ramayana foto lar. Haji Gumelar. Pak Anda aya Pak Ana, Pak Cuncun tokoh silat raksa diri aya. Pak Ana jeung Pak Ani. tokoh silat teterik sadiri teh Sumuh. Sapatu aya. hah Kang Dudung Sapatu. Kang Dudung Sapatu aya Intun deui. Tikat tuh apa? dewek mah lamun teu eueuh Kang Dudung mah boga sepatu Murukan teh. da meuli mah roream aing teh Mantri Baran. Mantri Baran Kang Haris Banjarsari Aya ka dieu. Kang Dede Cibabat Gurunyu. Kang Haji Rashid Pak Guru Anang sama Pak Guru Aman aya. Pak Guru Anang Pak Guru Aman aya urang Garut teteh Teh. Abah Omen. Kang Herdi Pangalengan Gurunyu. Dengan ngintun. Pak
Haji Apo berunyung Pak Haji Apo dulu itu Pak Haji Maulana penjahit marukana teh gararaten ka dewek laras Dede Cibabat Pak Haji Gumelar ti soreang aya ayah Dede Cibabat ayah bukan Maman toko 88 toko 8 atos Hah? nya ayah Pak Haji Pepen ti Sumedang ti Subang aya murunyung jauh-jauh ge hah murunyung murukan teh ceuk dewek oge marukana Uyut Buser ge ayah ngirik ngan dada saya secara rumping ke dia ayeuna kari-kari deh nah saya teh oh tuturkeun aing pokok dituturkeun pokok dikedebutkeun aing ngakeun bae da misah deui aing ngaboga dulur si Guyur ada si Guyur mana Ari Akang Guyur tarompet oh Guyur tarompet Minang kawin heeh anu minang bae minang kawin oge da loba modalna anu minang di walimahan alah borokan teh malihan ieu Bapak Hajat teh pamunut Asep Wahyu bos lepis Kang Asep Wahyu palai di tarompetan cenah wayang teh peke cinte ngondang ku sorangan tarompetna mah benar hayang juru kawih cenah anu buhun nubuhun teh cucu Setiawati karunya mereka geus pegang gitu tuh pahlawan sinen teh pahlawan sinen teh dina pahlawan seni dina pejuang seni teh tidak mengenal lelah tidak mengenang sanajan geus peot oge angere sumanget sumangat ai suanten mah da teu robi suara mah da teu robah geuning kitu mulus mere contoh ke budak ngora tah kitu kitu kabogo si ayah teh oh kitu satena boboan putus jeung si ayah ka Bapak Lurah ya ka Bapak Camat Bapak Danrami Bapak Kapolsek nuhun ka Bapak-bapak Hansip Bapak-bapak keamanan ti sadana pihak laras gacan palit polda Palit Polda iring ngarojo ngiring ngarojong Pak Haji Budi ka dia gitu gaya alah borokan teh yang ulang Pak Haji Adang bin Haji Ali aya di Isro Kaspipa nya Al Mubarokah teh geuningan waduh pesanan pakaian jadi wanita pria wanita pria partai besar partai kecil bisi kadinya pesen kaosna kadinya dinya di Jakarta usahana ge dulu Tanah Abang eta teh di Tanah Abang pusat wah beres oh beres aya ku bagyanya penting ieu urang sarerea nya bari dibarengan ku halodo halodo Kang urang doakeun geulis kasep panganten jaler istri oge aya nu digusaran putuna Pak Haji beres mudah-mudahan bae ieu nu digusara teh cing jadi istri anu salihah amin nya panjang yuswana ageng milikna atuh panganten jaler istri beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ulah rapuh ulah ripuh ulah ropoh laras anggur cing repeh jeung rapi cing tiasa mageuhan rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah saperti ayeuna cing langgeng silpi ka nyaahna silpi ka deudeuhna amin gampang ibadahna gampang usahana panjang yuswana amin atuh dinas kepolisianana mudah-mudahan cing pindah nu deukeut di Bandung nya amin ngarah ngariung di dieu heeh jeung mertua naik pangkatna nya heeh ka tah kitu euy sae can seniman seniwati kan seniman seniwati ngagunuk
ayeuna Cep Aam ge pan di dieu. Hah? Cep Aam putrana Oman Kenang di dieu. Di dieu gitu. Eta cing ekenge di dieu di. Heeh, nuhun Wilujeng Tepang. Ya. Yang Iwa di dieu. Yang Iwa di dieu. Yang Iwan Rosida. Heeh, nuhun ah. Kang Oman di tu Cimareme aya. Siwi almarhum Pak Haji Jen. Bapak Lurah eta kamari di dinya nangap wayang teh geuning anu Ya. nangap Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tiru ting ting pak. Kang Hah? Pak Kosim teh. Mahasiswa STSI Apa aya guruna ge Pak Kosim. anu nuju apresiasi Nya. SMKI. Ibu Sandy di Amerika yo. Aduh, Geus kolot oge manehna diajar nyinen. diajar nyinen. Teu putus asa. Urang Amerika nepi ka Reueus kurang reueus dek mah ayeuna manehna hayang diajar nyinen, diajar nyinen. hayang diajar nyamat. Lagu bang Toyi. Aduh nuhun asa namina teh Ya. Oh. Namina kan Ibu Sandy. Ibu Seri. Aduh. Wilujeng Tepang Ibu Sandy. Misi Sandy. Nya. Kakara meureun manehna nonton wayang ayeuna tah. Ya, nepi ka. Anak Sidawala teh teh. Nah, bakal disebut anak Sidawala. Sarua cucungik nage monyong. Yang jauh ke pro ke jauh ke pro ke burukan muji. Good night. Heeh. Aku nih. Misi Sandy. Messi Sodi wal ayu. Ya, Misi Sandy beautiful. Oh, baik. Kirut. Beautiful girl. Alah, geus boga anak dari manehna? Mah boga atuh akang. Hayang jadi mitoha dewek lagi. Bener. Eta resep ku pangamungna kan. Heeh. Nya jika obe. Padalang Kosim ka dieu. Di dia burukan teh margina Pak Kosim. TSMKI heuh nuhun ah. Guru di SMKI. Alah. Heeh dina zaman kade kapesedak-sedak kieu ya duh. Nya Kang du unggal di dieu kieu. Nya unggal di dieu kieu we ye dak puguh tempatna kieu. Tempat nak kira. Nya tawis mi cinta kana kasenian urang seni Sunda wayang golek. Nya akang. Ngan kadewe dina pasedak-sedak kieu teh sok dipake kasempatan ku copet. Ku copet. Iya, Sok aya wae dina wayang meta. mode dewek ning. Naon akang? Di Bandung itu di alun-alun ka Padalarang teh sok aya Damri. Oh Damri, bus kota teh ya. Loba teh copet. Loba teh euy. Awewe dicopetna teh. Awewe ge nya. Ai dewek kabeneran naik, dewek teh pinuh bus Damri teh. Nya. Kieu we ngajajar tah bararuntang. Nah, bari nangtung muntah. Teu nyaho aya awewe nyopet kana saku aing, jauh bulu bus we. Teu nyaho sapatu aing tobros. Saku aing tobros. Soek. Jokep teh kana bobogaan aing, marukana HP. Eta ge kadenge ku aing ku Bluetooth copet teh. Nah, cenah HP teh hipu. Geunya cenah HP teh. Wah, didengkeke ku aing leungeunna eta copet. Kep. Sok sia. Ku aing mending dicorowokeun sia copet mending cook. Atuh ngeunah we aing ka Padalarang teh we tibra aduh. Alah. Heeh. Benar Kang. Teu bisa turun harita teh leuleus. Eta kadeuleu copet awena leungeunna kekepret we. Kekepret. Bari diulaskeun kana baju supir. Alah, ampun. Kang, Euy, lain bieu Pak Haji Adang ngarewo. Pak Haji Adang kumaha cenah? Cenah eta ka Kang Cepot Polostomo cenah kitu naik. Polostomo. Naik Oh, ke bawah. tenang. Alah, Ya kana ke ku torompet. Polostomo naik gaji. Naik gebong. Alah, Malah
aya ku bagja peuting ieu urang sarereanya nya mudah-mudahan nu nongton nu ditongton nu icalan sadayana cing panjang umur amin cing gerede milik amin ieu anu hajat teh ti mimiti Bapak hajat nepi ka putra-putrana kabeh haji ieu panganten oge hajah hajah bayangkeun atuh anu nongton sadayana mudah-mudahan cing jarade haji amin nya amin alah borokan teh Oh. sawa rai-raina teh tos haji akang aturan rayi-rayina oh haji wungkul bagja peuting ieu aing ngomong lah haji baran aya Haji Nugraha aya borokan teh Pak Haji Erwin Haji Dodi rai-raina Pak si Kasep anu meuli truk dewek ning aya Giri Harjatilu dia laras borokan teh alah Haji Adam polos tomo nya euy naik ya boy sok cing utara umpet anu kitu teh gini kata buyur bisi poho deui saya bejahan ku aing nya dagu contohan dah kikinciran di Dalewi anu kitu koko jaya di muara anu kitu sok euy Pak Haji Adang sok ada mari sangakeun ke Pak Haji Adang nararineng aing inget ka Haji Apo kitu teh jayang usik teh mah Kang Cuncun ayanya Kang Cuncun di toko silat yang ning Kang Cucu riksa diri riksa diri teh ngamplop ka dewek geura aing ngadenge tarompet mah prung aduh babuk siapa aing ulah diheureukeun rajeun ka karamilu deui teh sia nyiksa aing aja ngalonyeng we isin ku Pak Haji Adang nu munutna